Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur kang jen sadaya. Mugia dareramang barijeng taat ka Gusti Allah. Kintunan ti karuhun hidup di mana mun hiji mangsa jadi pamimpin. Omat jalu anaking jimat awaking kudu bisa naikkeun jeung nerapkeun 5 ilmu Sunda ieu. Hiji ilmu saipi, 2 ilmu napak sancang, 3 ilmu kebal, 4 ilmu rawa rontek, 5 ilmu halimun. Ilmu saipi lain kudu bisa ngapung, tapi kudu bisa saepi, sae pikiran, cerdas, inovatif tur kreatif. Sakumaha atos dijelaskeun dina video antos kalangkung kamari. Kadua ilmu napak sancang, lain kudu bisa napak lumpat di luhur cai, tapi kudu bisa napak dina sagala gayaan. Boga sifat jeung watak nu katarima ku sakabe mazhab atawa golongan, teu meurekedeuweung, tah eta disebat etika bergaul. Cek bahasa agama nama akhlakul karimah anu hade. Katilu ilmu kebal dikadek, lain kudu teuterak dikadek ku bedog atawa ditembak ku bedil, tapi kudu kuat pamadegan, kudu boga pendirian sorangan, teuterak ku pangaruh jeung pangharewa setan, tah eta nu disebut istiqomah. Kaopat ilmu rawa rontek, lain kudu bisa nyambungkeun deui raga nu geus parotong, tapi kudu bisa ngahijikeun dulur-dulur anu keur pacengkadan, paketrok atawa parasea. Kudu bisa nangtremkeun jalma nu kajurung nafsu atawa ngarangkul anu beda-beda pamadegan. Anu kalima ilmu halimunan, lain kudu bisa ngaleungit, tapi kudu bisa nyumput dinu caang, bijil dinu poek, hartina ulah ujub, ria jeung takabur. Asa aing pangakangna siga nu heueuh, pepelekak asa aing nu pangwanina. Tah eta dulur-dulur 5 kailmuan anu kudu bisa kataekan jeung bekel kahirupan. Umat dulur-dulur sadaya, hidup kedah akur, guyub jeung dulur jeung batur, daria jeung baraya, silih gumati jeung wargi, sariksa jeung tatangga, ulah sok pundungan jeung teu kaopan, tetep renggenek hirup sauyunan jeung babaturan, ulah sok asa bener sorangan, tah kakara napel anu disebut rahmatan lil alamin. Mangga ieu lain Sunda wiwitan, tapi Sunda kanyataan luyu jeung zaman. Nu
dituju iwal tirido nu maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Pepejeh ka hidup anaking kahade, akidah kudu ajeg panceg istiqomah, ibadah kudu angger pangger jeung bener, kalayan mudawamah luyu jeung sunnah Rasulullah, hirup kumbuh kudu akur jeung batur, ulah pakia-kia pagirang-girang tampian, sili asih sili asah jeung sili asuh, cager bager genah tur marnah, sakitu heula wasiat keur hidep dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.